Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napangkeun wasta abdi Nabila Zahra Budiman bade nyuhunkeun waktosna sakedap. Abdi bade ngawawancara Bapak ngeunaan pangaruh COVID-19 kana kagiatan pembelajaran daring. Patarosan kahiji, naon COVID-19 teh? COVID-19 teh nyaeta salah sahiji panyakit anu bentukna virus anu nyebar ka jalmi di seluruh dunia. Patarosan kadua, di mana asalna COVID-19 teh? COVID-19 awal mulana menurut informasi nyaeta ti Wuhan, Cina. Patarosan katilu, kumaha cara penularan COVID-19 teh? Penularan COVID-19 ayeuna tos mulai ti jalmi ka jalmi, parantarana nyaeta droplet percikan anu muncul ti jalmi ka jalmi. Patarosan kaopat, iraha COVID-19 teh lebet ka Indonesia? COVID-19 lebet ka Indonesia menurut informasi tina berita di pertengahan bulan Februari tahun 2020. Nu kalima, dampak COVID-19 kana kagiatan sakola daring. Dampak kana sakola kegiatan daring nyaeta sangat pisan ngarugikeun, margi barudak teu tiasa sakola sakumaha mestina, teu tiasa tatap muka, janten sakolana daring melalui handphone sareng media sosial lainna. Hatur nuhun kana waleranana, panginten dicekapkeun dugi ka dieu wae. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.